Mapai jalan satapak Kajuk ka hiji lembur Terkarasa capena Sabab aya nu diteang Hujan angin dordar gelap Daya pisan keriuhan Sanajan awak rancucut Asa karunya teuing Pajar cemas sanepi ka tempat anu dituju Reka longok mawar bodas Mawar nu jadi impian Sugan tea moal gagal Tembak tos ayam boga Balik ge jika ngalayang Lempang ge asa ngalayang Tadi tebak di anggahauna Tadi pikir kita dina Anjeun ulah nyari hate lantaran acan pasini Neangan dipanyakiteun Neangan dipanyakiteun Mapai jalan satapak Lanjut ka hiji lembur Anteu baik kacapean Sabab aya nu diteang Hujan angin dordar gelap Daya pisan keriuhan Sanajan awak rancucut Bet asa karunya teuing Pajar cemas sanepi ka tempat anu dituju Reka longok mawar bodas Tepang nu jadi impian Sugan tea moal gagal Tembak bek aya nu boga Balik ge jiga ngalayang Lempang ge jiga ngalayang Tadi tebak di anggahauna Teu pikir kita dina Anjeun ulah nyari hate lantaran kacan pasini Neangan dipanyakiteun Neangan dipanyakiteun Iranggahauna teka pikir kita dina Anjeun ulah nyari hate lantaran kacan pasini Neangan dipanyakiteun Neangan dipanyakiteun Atuh wilujeng wengi alah nah Atau belajar mengit jangan tiguling deh. Jangan tiguling atuh. Wilujeng wengi ka para wargi sadaya nu manco sami-sami dina Facebookna Kang Eeng ya. Ieu teh peutan di Facebookna Kang Eeng dina raraga urang ngobrol we banyak. Ngobrol we. Ngobrol we atuh lah. Sim kuring painten Mang Opai oge ieu tukang kacampi Mang Odai. Ya jadi emang omai. Aya Mang Ubuy meunya. Ubuy. Oke, painten Kang Eeng teh hilap anu satia menemani kita. Tadi painten sim kuring parantos ngalagukeun nya sok sanaos ayeuna we teu soanteun teh nya. Ngalagukeun nya eta Mawar Bodas. Mawar Bodas teh hiji simbol tina hiji awewe. Gitu. Ieu teh lagu dipopulerkeun ku Deti Kurnia. Seueur anu ngalagukeun ake termasuk sim kuring gitu ya eta. Tah panginten ieu teh lagu teh kirang langkung aya hiji
jajaka sebenarnya hiji jajaka anu melaan hujanan dari pegawai gitu. Basuhan mau kenal. Basuhan. bapak jalan sama Bapak jalan satapak. isi dulu mah Pokoknya mah geus diceritakeun maribu gitu. Tapi pas Kanggo boy banget eta mah. tanya ari pas gok gitu di tempat nu dituju teh ya. aduh ngajar kopi Eta si mawar teh geus aya nu meting gitu. Nyeri hate. Lain jadi hati deui Kang Eko. Perih. Perih bisa. di kasawang Dan disebutkeun lagu ieu ge balik teh asa ngayang gitu. Lempang kayak hoream. Korea lempang gitu atuh. Nu tadina sumanget teh geuningan. gede gede sama orang Betul. Pas kali itu nampung mawar geus dipetik batur gitu. Nontonna ngalungsar eta ka sawah. Tapi merencet dina terakhir teh nek ulah nyeri hati gitu. Jeung ulah nyeri penyakiteun gitu. Nah, dunia mah tidak selebar daun. Daun. Jadi ari can waktu nama da moal. Can jodohna mah da. sanes jodoh ajoni teh Teu ka Joni deh. ajoni kau lah ajoni Tah panginten palargi sadayana nya wilujeng tepang lisan sim kuring dina ieu mah geunyakan we gitu. Tapi satancana panginten sim kuring teu bade menyapa heula rekan-rekan kalining lingkar anu menuju menyebar ayeuna mah. Aya di Den Bumi Adit, aya anu di Tasik, Aya nu di Tangerang. berceceran. Tapi Mang Deong teu ngobor Mang Deong. Beong kadu kekeluar. pesan belut kadeu Pesan belut 5 ember mah Mang Deong. Ayeuna mun jeung online sok inget dongeng lucu tapi saacan kadinya ya mulai ieu mah perintah pemberitahuan kepada seluruh fans beratnya fans berat yang beren geus sarupa dinggo baradage awak Termasuk sim kuring katanya. termasuk Kang itu teh fans berat Berat, dari sok. kilo tidak leuwih Tapi bangga pernah pegang. gitu pisan. Apa inten marupikeun bewaranya paparaldi sadayana kompak sareng kalining lingkar komunitas pemuda Ciawang dina kaping 1 Agustus insyaallah bade ngaguar program ngarona di wae. Kamari pangatosnya ngarona de calung. Alhamdulillah saurna seueur anu testimoni modai resep cenah. Duh padahal macan unggal wengi. Duh atuh bojo alah unggal wengi wah sponsor Tripo. gitu aduh ai masyarakat macan reug Kan sim kuring rugrug. Kang grug sudah wah jeung somai teh dai 5 kilo. Kita teh beal teh saja bumbu-bumbu gitu. Kamari mah nyeri cangkeng kamari mah. Banjik gua tuh sami saya tapi panginten teh sawios urang mah nya. Da kanggo ngumpulkeun masyarakat adalah sakurang teh gitu. Penting orang silaturahmi we urang mah eta tah. Tah panginten salajengna nya informasi teh kaping 1 Agustus karining lingkar sareng komunitas muda Ciawang teh bade ngaguar di ngarona episode katilu. Wah, aya episode Aya non episode topi continue tau baik continue nya keur piket di ditu. naon cenah episode katilu teh ngarona teh ngaguar obrolan Buda Sunda teh nya eta bade ngangkat tema The Hansip. Wah, eta Gagah atuh. gitu. Ada pasti. Da di Ciawang sakauninga sim kuring khusus nawe di Ciawang Lebak itu pan anu hansip panjen mah tos ngarantun ke Kang nya pada araya salah sawiosna panginten. Tah panginten aya hiji kita nu bakal diulang urang teh gitu. Lupang sepuhna nya senior eta. Senior Paling senior eta. Pengalaman ku sim kuring teh alit duit ka ayeuna anya nama The Hansip itu gitu. naik pakat itu Saha cenah kewe gitu. Ame penasaran gitu. Nah, terus panginten kunaon cenah ngangkat The Hansip gitu. Ternyata Hansip teh
diabadikeun gitu ku internet, ku Google, ku ilmu pengetahuan bahwa hari Hansip nasional teh jatuh di bulan April. Eta teh Kamari atau kaliwat atuh. Kalian itu katakan. Da urang ya cara ngaronana ge beh dieu lain. Bulan Mei, bulan Juni urang teh mimiten teh nya. Ya, Bulan Juni lah tanggal Juni, 13 nya. Juni umum. Nah, jantan para wagi sadayana, jantan Hansip teh ku bela-belana gitu. Ka rakyat, Ka rakyat, ka negara. gitu. Fungsi Hansip sanes kantan. Dugi ka Hansip teh diabadikeun secara nasional hari Hansip teh eta bulan April di tanggal sabaraha cenah dieu teh. Secara formal Hansip diperingati di Indonesia setiap tanggal 19 April. 19 April dah. perlu diingat-ingat Perlu diemutkeun atuh. Gitu. Tak Hansip teh teu kapal bukan. Insyaallah terangkeun. Nah, Dan si pena pinter. eta kuing kita ke kapal dieu Tinggal paingan atuh. Jadi kaping 18 April teh diperingati sebagai Hari Hansip Nasional. Itu Hari Hansip se-Indonesia. Nah, paling teu pami ngobrolkeun Hansip mah parogi sadayana lamun identikna di Sunda ya. Gitu. Hansip teh seluruh Indonesia. Ada itu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jakarta, waseu. Dan nasional gitu kan. Kan pangitan di Sunda mah sok lekatku ini Hansip teh gitu. Padahal fungsina teh luar biasa. Luar biasa. Dina sejarah dia pangitan nyebatkeun Hansip teh ieu teh Tanpa pamrih. terus ieu teh di BKO. Wah, BKO teh di bawah komando TNI gitu. Jadi Hansip teh di bawah komando TNI, hartosna di bawah pembinaan TNI gitu. terus Babinsa gitu. Nah, nyetesan babir sama. Mainkan di orang mau deket teh Koramil gitu nya. Koramil di urang. Komando Rayon Militer. Kapan teh koordinasina sareng Hansip gitu. Ada emang Hansip nu pertahanan sipilnya Jakarta emang sareng masyarakat gitu. Teh nah, mainkan Hansip teh mencek Arya kamari mah nya. Naon cenah Hansip teh hartina? Eta mah Singkatan. Keun we eta. Singkatan. Sami sareng SD sekolah dasar soalnya. SMP sekolah menengah pertama. Ada Hansip naon? Singkatan. Kayak model gitu. Ayo PK pas ditanya teh lain bodor teu hafal gitu. Paingan aya wae Pengen aja wae singkatan. singkatan. Cuma ieu teh teu ngagongkeun wae gitu. Tah eta Bebejawe teh apa gitu nya. teu hafal we. Tapi kan hak pertahanan sipil. Terus Hansip teh kapungkur teh nuju aya sishan kamrata sistem keamanan dan ketahanan rakyat gitu. Nah, salah sawios anu difungsikeun teh nyata Hansip teh aya di tatanan desa gitu. Tatanan desa ya. Hansip itu tatanan desa. Jantan fungsi Hansip teh kapungkur oge cakep pisan sareng TNI gitu. Sareng soldadu gitu nya. Kasih sareng soldadu eta teh gitu. Dan Hansip sareng soldadu. Tah ayeuna teh painten terjadi gitu pergentosan nami ari fungsi mah sami fungsi. Naon ayeuna? Nami ayeuna teh linmas gitu. Linmas teh sami wae fungsi nama pelindungan masyarakat gitu. Ai kamari Hansip pertahanan sipil sami wae gitu. Tah pangitan ayeuna tah aya nu benten. Aya tamihna sanes benten. Aya tamihna teh Hansip teh ayeuna teh di aya Linmas di bawah koordinasi Depdagri gitu, Departemen Dalam Negeri gitu. Mendagri aya nama gitu. Leuwih keren salaras nama kita. Mata para ASN-nya akan lebih PNS kapan labelna Linmas di dieu teh gitu. Da ajeuna teh bener mencek sunama padahal negeri gitu eta PNS teh ya. Tah painten terjadi perubahan eta teh. Perubahan Hansip janten Linmas teh eta teh sejak tahun 2000 gitu. Sejak tahun 2000
teh gitu jantan limas jantan teh hansip yang lima sareng di bawah naungan Mendagri gitu jantan luar biasa lamun dibedak mah gitu eta tangan mentan ari urang mah ya gitu teh nya kangeng ka hansip tuh dan padahal mah gitu Padahal mah wah di dia luar mah wah uhur uhur. leuwih ti urang gitu eta ya cip Cina mah gitu kumaha cenah tentara lain cenah polisi lain nah udah cenah ansi wala hansiu ya hansiu tentara lain cenah polisi lain nah udah tuh hansip meureun gitu oh hansiu heula nya gitu ansi wala nah gitu tapi panginten perjuangan akan api pengorbanan hansip gitulah ayeuna limas gitu tangtos dipungsikeun teh luar biasa terutami dina hajat-hajat negara gitu terutama Model dina pemilu eta teh item yang selalu ada gitu limas teh gitu bahkan ku saking hebat-hebatna fungsi limas ketika ngajaga kotak eta teh kotak suara anu mana kotak suara teh kapan anu luar biasa sudah ke gitu tah diumpamakeun hansip kan gitu leungit teh hiji hiji kebayang. omongan Kok mau kotak CF komo ke sabarang eta lah kitunya ulah ngebahas kana eta. ya panginten intina mah ai urang mah nya gitu kaoyong gitu kun ningali sejarah memang luar biasa kaoyong we didorong kesejahteraan laginya gitu eta para litmas dan hansip Abeh seueur nu hoyong janten. laras gitu jantan hansip DGT nya Kumardi panginten punten coba ningali nu sebelah mata jadi arambu tuh asa hina jadi hansip tahu luar biasa gitu eta dugi ka terhormatna hansip mah di Purwakarta menuju zaman Padedi Mulyadi bupatina diberi anugerah hansip teh jadi Badega Desa gitu kapan ramai di payun teh yang dihapus nah hansip gitu ya ramai dugi ka Kang Deddy Mulyadi anu di Purwakarta mah nya ngambil fungsi digentos namanya Badega Desa gitu penghargaan luar biasa di Purwakarta mah gitu Ari Badega teh hampir sama dengan penjaganya ngejaga. Penggawa gitu abdi di desa. Tempat pangitan insya Allah kalau di sadayana abdi sana rekan-rekan karining lingkar kompleks pada Ciawang dina kaping 1 Agustus bade ngaguar The Hansip dengan segala sesuatu yang berbau hansip pokoknya gitu eta can meledak cingona aya atuh sugan naon we anu berkaitan jeung hansip atau keamanan gitu naon we carita lucu naon gitu eta itulah perlu korean lah dia Buka paririmbona tuh. can ka korek ya kan ka Korea can padahal mun di eta teh aya pasti Aya. Seueur. tah pangitan salah sawiosna engke insyaallah dina kaping 1 Agustus teh parantos koordinasi simkuring sareng KPU Kabupaten Tasik. Nah, janten insyaallah kita pangitan ngangkat tema nade hansip oge aya narasumber di KPU Kabupaten Tasikmalaya gitu. Kumargi panginten engke kaping 8 Desember teh urang teh jiga resmi di Kabupaten Tasik teh bakal milih pamimpin urang. Buka di kabupaten bupati. Di Kabupaten Tasikmalaya bakal. Kamari launching nanti di Islamic Center gitu. Launching bahwa resmi kaping 8 Desember. Tah, kunaon cenah jeung eta? Sabab hansip mah tadi teh ya. Ujung tombakna pemilu desa teh hansip gitu. Anu ngajaga teuing. Gitu. Nah, ngan sok naon hak hayang nanya ke di sim kuring teh gitu. Naon cenah tiira eta hansip sok babarengan we jeung reum. identik pisan terus Tapi kan di jen tebak-tebakan ku batur mah gitu. Lamun we mun aya hansip we pasti reum gitu. Tah
mah jigana cikumak kakek kan. Eta mah jigana biasa nama anu sok hajat gini nya. Sok Hajat. Jaga di jalan. Jaga di jalan biasa kan lamun keur misahkeun kendaraan jalur biasa eta. Sok eta sok di tempat deureum belah tonggo hiji biasanya belah lebak hiji gitu tah. Ya ke Tadi masih nya. Nah eta maksudna mah supaya jalan teu macet jika nama tadi diatur jika nama gitu. Meureun eta ge. Koleksi hansip sareng breum teh meuni ngente pisan dina HP na foto na. Oh di daerah ieu bener. Punten cenah pasti fotonya gitu. Di hajatan gitu di toko rumah aya hansip. Dina breum, "Mang, dia mang, cenah urang dipoto." Jadi neke jeung teu spread gitu. Koleksi. Eta nanya bener dina heureuna bener Jeung saking kurasa we seberatan sih we sama gitu. Gerak kayak ka dieu koreng dina HP na. Coba cenah di detek ieu. Hansip teh asok dipanggil ieu keamanan UHA cenah. UHA teh bunga hajat aya cenah gitu Hansip itu. Mang UHA gitu bunga hajat aya ka Hansip teh gitu. Nah kitu pangitannya pawargi sadayana janten hansip teh masih kene aya mun robing namina janten umurna teh geus sabaraha umurna teh saumur jeung kamardekaan urang kitu eta teh fungsi hansip teh mata pangitan insyaallah ke kaping 1 Agustus ngaronda ngaguar obrolan budaya Sunda insyaallah bade ngangkat tema deuk hansip sareng narasumber di KPU Kabupaten Tasikmalaya perkawis pilkada di Kabupaten Tasik gitunya urang kawin heula teu ngadainya santa acan kana gogonyakan panginten ieu mah season kahiji informasi anu penting nah kapalagi sadayana tah ieu teh panginten palagi sadayana kamari teh aya komentar kana acara ngarona ngaguar obrolan budaya Sunda teh macana Kang cenah upami tiasa mah live streaming teh dina Facebook kunaon cabi teh cenah mun da YouTube mah kumaha kitu nah terus oge sih tapi insyaallah pangitan live streaming YouTube aya gitu oge live streaming Facebook aya gitu eta da pangitan ternyata mangodai seueur sapeun teh gitu nya pangitan daripada teu aya aya terkendala anu kuotana cenah sakarat gitu. Di Facebook mah kapan rada awet gitu tak kuota teh YouTube menyedot pisan. Insyaallah panginten ke live streaming dina YouTube oge aya kumaha para penggemar YouTube panginten kadinya oge live streaming di Facebook gitu duka Facebook Kang duka Facebook pacebook gitu lah. Nah panginten eta informasi anu penting penting pakai sabada kawin anu ayeuna kayak orang ngajak kana kebanyakan gitu nya. Laguna mun aya ayeuna lagu Tapak Cinta we nya. Nyurup na kita. Nyurup katana nyurup sok atuh turun. apa teh ada boleh Deng dong deng. Iya. Deng dong segala. Nah, eta intro. Dibantuan introna. Sok hilapan. Sok beureum sok miskot. Mangga wilujeng ngadangukeun lagu Tapak. Deng dong. Tapak cinta.
tapak cinta nang urat rasa tapak cinta manehna cinta ngaran ajan teu ngajadi teu bisa ngahiji tapakna teu ilang dugi ka ayeuna masih keneh aya tapak cinta manehna kakelem rasa keserek narima cinta lain datang tapakna ngadang imutna tetepna sorana serina baeutna tawaleh dengdeun nakin pleungeun ngageunang moal kapupus mangsa tapak-tapak cinta nakin pleungeun ngageunang moal kapupus mangsa tapak-tapak cinta. Nuh brang breng brong. Nah, lagu tapak cinta anu dipopulerkeun ku Deti Kurnia Kurnia almarhum namanya Almarhum. almarhumah tah modai da panitan abi mah kakara gitu karena susundaan gitunya bakat kuresep gitu dan kan aya di Sunda mah ku naon teh ku beunghar-beunghar ngabasanya ya di Sunda mah nepi ka beda gitu ke abdi Keur sorangan, ke sorangan keur keur batur pan gitu ya keur kasanapeun keur kasahanapeun keur kasaluhur keur sasama oge beda kitunya eta Saya undap usuk. aya undap usuk basa Basa. gitu palinten tasih kuring oge di raraga diajarnya jika tadi we abdi teh kadeudeul tadi teh kumaha teh antara wangsul jeung muli beda teh muli ti mana tah eta mah kitu tah ulah ngajawab muli ti itu ulah cenah Wangsul. wangsul oh kitu ceuk nya cenah mun hayang bener mah gitu eta oh berarti hese bahasa Sunda teh jeung di Sunda mah aya huruf vokal hiji deui namakan a i u e o kan gitu Nah. eta aya tambahna di Indonesia mah di bahasa Indonesia tidak ada kan gitu ya moal tah dugi ka kumaha carana nulisna gitu jeung cara macana teh aya dina hiji kalimah Kang ngabentenkeun tah eta ngaben eta gitu ten keun tah gitu tah gitu eta tabakatku Euyeup. euyeup bahasa Sunda gitu tadugi ka panitan sim kuring oge resep ai tiga pungkur resep mah gitu kantaran karena seni Sundana seni Skantana gitu tetap panitan mudah-mudahan we pinuati sadayana abdi sareng komunitas muda Ciawang oge karinding lingkar gitu nuju nurutan batur ngamumule gitu budaya Sunda modai gitu kayak kita sih ya so terus mahkota Jeung urang mah teh aya ngangkat satu seni sareng budaya nu tos rada tilem Tilem. katanya. film pisan kurang-kurang angkat teh bahasa Orang angkat dari rada karang lepek gitu ya ada ngelap teh orang angkat dari dereog aduh Modereog terus calung kamari serang rombongan ki kemot tos diekeun di luar ai reog sareng dog-dog ngehijin teh teh dok alatna alatna karena reog nabuhna areogna dereog kepada tah panginten saperkeun calung reog aya unsur bodoran ka panginten gitu jeung Sunda mah cenah cenah bodor gitu Sunda bodor nya Sunda lemah Sunda seueur pisan ka kitu dugi ka jeung aya teh kagantut cawokah dari tah Sunda eta cawokah daya gitu eta tapi sanes
sanes porno. sanes porno gitu. Tapi cawoka. Cawoka. Nah, sapertoskeun ieu we, sapertoskeun bahasa ngaran-ngaran kadaharannya di Sunda gitu kan. Tina beas we nya, seueur geuning. Aya leupet, aya Kupat, Pemeniran, uras, bongko, bongko, lengko. sarua temannya Tina biaskeun kan kitu eta. Ai sangu. Sangu tina beas. berarti na sampo yo. Tina sampe, Aya comro. Ciro naon? bisro. Aya bakat cerot. Rupa-rupa. Aya deplo. Segala macam punya. Mata terjadi bahasa serapan gitu di Sunda. Da keur zaman walana pun campur bahasa walana oge gitu. Tah anu sok jadi identik asa jadi bahasa Sunda gitu. Ada satoplas na. Bahasa kolotnya itu cenah di satoplas na. Satoplas teh naon teh? Stamplat. Ya, Stoplas teh pemberhentian terakhir ya. Udah nya kereta stoplas gitu. we nya. Udah stasiun gitu pada. Tapi nanti pakai penutup rakeut gitu. Stoplas. Dan coplas eta. Sapertoskeun kieu. Ieu cenah naon teh? Bade angkat cenah ka ditu ka Taraju. Cenah itu yang laste. Gitu pannya. Kapan las teh bahasa Inggris pan teh las akhir gitu. Dipake pan ku urang Sunda mah laste pan gitu. Mulai ieu di sawah nih anu keur macul. Naon? Lah cenah panas pause heula cenah. Nah, nya. Pause teh pus na nya. Pause teh pius lamun Pius. eureun gitu. Jadi nya eureunna sakedeuk gitu. Pause aja bentuknya. Pause cenah. Bari nginum ieu lah capek. Sapertikeun menceuk uleung mah pakanci. Pakanci. Eta. Pakanci. Pan bahasa asing teh gitu pakasyen gitu nya pakasyen teh. Baheula mah Liburan gitu gitu. jajak kualana teh baheula mah gitu. Dugi ka cenah kieu mah da ya Bakat aya sejarah. ada bakat kulami berenya orang teh nya. Pakat kulami dijajah. Nah, maka gitu secara ilmiah menyebutkan seperti ini. Oh iya ilmu ya. Jadi terjadinya budaya di satu tempat itu gitu dipengaruhi oleh lingkungan. Kapungkur orang atau dijajahnya 3,5 abad tekniknya 350 tahun gitu ku walana apanya kami mata diserap bahasa-bahasa nanti gitu ku orang teh. Tah anu nerap pisan mah bahasa Sunda gitu eta salah sawiosna teh. Pakanci contoh kieu we. Prai cenah sakola teh prai. Kapan mun bahasa Inggris mah free pan kitu eta teh. Free teh bebas pan kitu eta. Prai tuh dipake kan kitu eta. Nah sehingga Aya dawegan. Nah dawegan sami kan Itu gen. kan kitu nya eta. Jadi aya kumaha moda cik versi mangoda kita dawegan teh baheula teh. Lebih disebut dawegan. Zaman malahana cenah teh. Kumaha? Luka ting kumaha eta cenah. Luka bekatku udah deui gen baru gitu nya. Ah, hari nu kadenge kau mah kieu moda ya dawegan teh. Kapan si baheula teh aya biasana kerja paksanya baheula mah. Udah mau jalan naon kan gitu. Tah meureun si walana teh hayangeun eta kelapa muda gitu hayangeun kelapa muda gitu eta hayangeun kelapa muda nepi ka meureun wah cenah ngalana ge hese begitulah cek urang mah use the gun gitu gunakan senjata ditembak gitu use the gun gitu Jadi we udah megang. mana orang Sunda sadege oh nu gitu teh dogan gitu nu gitu teh dogan Hari orang Sunda makan hayang tereh coba betul ulang gitu lila. orang Sunda mah jadi Belanda teh use the gun cenah gitu jadi gunakan cenah senjata keur nembak urang gitu nah kadang orang Sunda ya ning nu kitu teh euy demogan gitu nepi ka ayeuna demogan gitu kapan di bahasa Indonesia mah khususnya di luar Sunda, Tatar Sunda, kelapa muda, we panggaranna teh kieu. Pan di urang salah
urang mah kalapang warat teh pan aya ngaranna naon pegat nya eta tah tuluy sapertikeun kieu deui aya sejarah ya kutang jadi kan BH banyak BH teh meureun lamun ceuk ieu naon berus haus gitu imah susu gitu kan eta jadi meureun diimahan gitu teh pinareun istri teh gitu tah sami eta oge nuju kerja gitu kerja paksa teh kan ai kapungkur mah nya can aya acuh moda jadi awe teh ngaliru gawe kapan di kitu tah di samping di kemen ai petinggi walana teh ieu naon teh riskan gitu teh kumaha merenya bahasa cek aya nama asa alah palawur gitu lah eta era parada mulai gitu tah kita sunat apa jadi ngobrol we ka babaturanna teh gitu cats gitu dah jadi cats kan tangkap gitu nya cats teh tangkap ku sama bahasa Belanda jadi aya engan gitu jadi cat ang gitu kumaha cat ang gitu kan tah nyieun we eta teh orang walana teh sesebitan tina kaen sapaseun pinareut di talian gitu tah kadean ke orang Sunda oh eta teh kutang kan gitu jadi cat teh tangkap ditewak bisi murang gitu teh eta pinareut tah janten di jieun bahasa Sunda teh kutang gitu kan eta pas salah-salahnya teh kitu gitu lain kutang iya kutang mah dijepit namun bahasa Indonesia mah naon teh naon buk bahasa Indonesia na ieu teh BH gitu nya gitu apa singkatan BH teh singkatan itu teh bros haus gitu bros tanya pinareut susu gitu pinareut haus imah bandi imah gitu eta tah ieu baheula mah kutang gitu bisi murah begitu ditewak ku kayen teh jadi we cek orang Sunda mah sadengena oh kutang lo gitu cenah euy gitu seueur pisan tah eta namina bahasa Sarapan langsung orang tanda ponok tah eta pendek use the gun gitu bisa dengen-dengenan bisa dengen tapi ku unikna teh diresmikeun gitu jadi bahasa Sunda gitu tah jadi pencampuran dari mempengaruhi lingkungan juga gitu kebudayaan teh gitu aya deui tina bahasa Arab arloji ada arloji tah bukan jam tangan arloji teh arloji teh naon ya eta macan benar tangtosna pasti ada sejarah-sejarahna bahasa kitu tangtosna eta prek laste pakanci pada gitu toplas paus seperti itu panjatan parogi sadayana leubeut pisan bahasa Sunda intina masa patos gitu nah jeung bahasa Sunda mah sok aya singkatan-singkatan kitu nya saperti tadi comrok ocong di jero kan gitu eta Isro habis jero nepi ka orang-orang mah bingung kan ieu kumaha cara ngasupkeun ocong nah jero karena ranginan ya orang Jepang mah di orang Indonesia mah bisa kumaha nganyamna saya sanggup di entep-entepnya gitu orangnya remeh ngentep gitu entep remeh ulah kan entep remeh disingkana gawir nah gitu pisan dan ya salah sawiosna sejarah-sejarah terjadi na bahasa-bahasa Sunda teh di nu nemeh gitu kajareuna seueurna zaman walana gitu eta ayo oke di bahasa Jawa kan aya nya ada saorana saorana maneh wacana euy santeun santeun cenah maneh gitu memang Jawa Sunda teh sok masyarakat oge nya dekat terutama anu Sunda lemes terutamanya Sunda lemes punten pan aya punten di dieunya dan sami eta nah benten dahar sareng tuang tah eta ngan anu punten-puntennya ieu mah sanes oge sok hoyong seuri lamun naon lamun bahasa Jawa lapar
Naon teh? Udah kencot cek urang teh. Dan ini kuring mah tingkuna udah di Sunda mah pasti orang Sunda mah sareuli gitu. Lapar teh nyata ya wis kencot sama gitu. Geus lapar gara kan. Cek urang teh gitu. Tapi eta nyerikeun beungharna bahasa di urang. Gitu eta. Ngaran di Bali mah nya. Naon? Imade manteng. Tapi Kak manteng katanya. Emang di Indonesia bahasa teh kan tiap daerah teh beda. Nya boro-boro misalkan di wilayah Indonesia nya satataran Sunda ge kadang dina dialekna ge beda-beda dialekna ge. Dugi ka simkuring mah eta kahi pemain bola aya kapan teh. Dugi ka mikirna teh ya teh kita orang Bali jeung orang Garut. Dengaran teh Igede Sukadana. Karena enggak. Cik teh nya gitu ah. Cik saya teh rasa kayak bisa Kan moal aya naon? sok ngabejaan mah tadi mun aya main bola. Naon tah? Di Persib rek main jeung Surabaya ibarat teh. Persib. Persib dai. Eta mah ngabejan mah pada aya teh. Oh, jengke. Namun cek ieu mah apalin kabi. Pas kuring alajo mah ngadagan silapam dan disikahkeun kuring mah disangka pelanggaran atuh dah. Sidai gitu nya. Kun ke jeung Cek kan apalin kawan ai. batur mana bacaan moal. Tak gitu. Pengen gini nyarikeun beungharna bahasa di nagara urang. Ya, model di urang kan model bahasa Sunda kan. Ya model misalkan kicimpring kan nyebutkeun beca sajauh-jauh kan. Cimpring sampe Nya bener. model di sakuan disebut di enongan. Pasal di wadahan kan aya enong kan wadah. Iya bener. Sakuan di wadahan gitu. Di enongan. Urang mah enong mah kan sare kan. Sare. Enong. Tapi memang meureun ai makna mah sarua disarekeun kitu nya eta di enong. Diampihan. Diampikeun nya. Di Kanung. Di Kanung. Tatra di Sunda teh sami di nu bahasa-bahasa lain aya paribasanya. Wah, tapi di Sunda mah paribasa teh jero malah. Seperti tamiang murid kabitis pan gitunya. Sok naon artina? Artina teh kapan pamit kalepat mah cilaka pola sorangan. Eta jatuh kan. Ya cilaka pola sorangan. Pan ceuk urang mah kunaon teu kena beuheung we sakali. Tapi dah ulah diganti. Ari tamiang mah kan awi anu teh pergi kan biasa kan sok ngaramat sok doyong handap itu kan itu lamun lempang mun di kebon awi saya sok kehalangan gitu. Oh, nyawa Baban. sapertikeun deket-deket anak tales. Ulah diganti eta teh. Ulah dilemaskeun deui gitu. Dilemaskeun mah kapan bisi ceket-ceket cenah putra. Beda arti. Beda arti. Kayak dengan kalapa genep dengan kumaha daerah Cikalong kayak iya. Peta anu rek kalapa genep teh urang Jakarta nanti diganti atuh lain kalapa genep Kumaha? kelapa 6. Atau eta mah Soal model jeung air bambu ikan. mau ke air bambu ikat cenah. Air manis. Ulah itu tanya. Ulah eta makanan. Khas, itu khasna bahasa Sunda. Begitupun bahasa Indonesia tidak boleh. Eta mah kan geus tos janten nami tempat eta mohon. wilayah. Nah, ulah wah nurutan juga si Fahmi. Wah, jadi gratis eta mah peribahasa teh aduh. Ulah cenah Kemana we belang benta bareng geus eta. Aya ningali kitu Pak Ni. Aya bareng keur nonton. Teh eta paling tina paribasana. Teuing digentos nya. Asa tong bujeng-bujeng dina paribahasa dina bahasa sapoe ge aya anu ulah diganti. Sapertoskeun kieu. Nuju naon ceuk? Ieu cenah nuju bolak-balik poe ranginang pan kitu nya. Tatong diganti asal lemes ulang. Nuju naon ceuk? Moal jawaban teh. Wah, dinten ranginang.
Ulah. Anu kitunya. Kadang-kadang tong bujang-bujang na peribahasa. Dan sapopoe oge aya nu ulah digentos gitu. Ini ibarat kasato nih Kumaha? pada nu boga teh bupati. Nu jerong kan. Ieu nuju Maraban ieu cenah. Nuju Masihan Mam ieu cenah. Anjing. Bupati. Ya anger we ka sato mah. Kasato mah Meredahan jatuh. Tak kitu. Mun ta eta penempatan. Nu tadi we di goreng mah. Aduh eta nuju ngakuah-uih. Dinten rahina. Poe ya. Geus kuku eta mamahna ka kitu eta. bolak-balik wah uih. Ieu cenah nuju ieu we nuju nguah-uih ieu dinten rahina. Pan jadi beda makna teh kan. Tatang bujang-bujang peribahasa dina bahasa Sapake aya nu teu ping digentos gitu ya. Pas kitu lah. Terus pangitan seueur lah. Tahun deui kan gitu dina eta sisi peribahasa. Ieu Cikaracak ningan batu laun-laun jadi lego. Nah, Bahasa Indonesia tuh bisa kan? Bener. Bahasa Inggris kan dong kan. Wah, kok bahasa Inggris gitu nya. Sapertikeun kieu we atuh. Eta peribahasanya, wah sulit. Dina nu sapopoe we aya nu teu bisa dibahasa Indonesia keun. Naon cenah? Slom geriwil, sok naon bahasa Indonesia teh. Ari celom naon tah? Slom geri urang mah cenah eta nguseup tadi slom geriwil. Bahasa Indonesia keun daes. Aya anu teu tiasa di bahasa Indonesia. Gitu. Janten aya oge anu memang dina YouTube sana aya tuh dibahas. Duh ieu dikuiskeun kakek. Dikuiskeun teh. Apa bahasa Indonesianya? Orokaya. Cek orang teh. Udah hese atuh. Paling oge di guar gitu, diredaksikeun. Orokaya adalah pan gitu paling oge. Seperti tadi, slop giriwil adalah ketika kita mancing langsung dapat ikan. Man kita harus jadi gitu slop giriwil teh. Dan kan aya memang atuh tiasa digentos oge, teu tiasa dibahasa Indonesiakeun kan gitu. Teu sadayana tapi aya. Tahun eta unikna bahasa gitu. Nah, paitan kayak kapayuna orang kan kerasan di wilayah Singaparna aya budayawan Sunda. Terus. Nah, mudah-mudahan kayak tiasa non ngiring aja jeran lah di acara ngaronda nya. Terus. Pami sama informasi apa internet teh di Mengurja. Pengen kan mumu hawartosan gitu anjeunna teh. Panginten upami tepat mapa dana Sumitra. Gitu anjeunna teh eta pakar bahasa. Mudah-mudahan orang biasa belum anjeunna lah gitu. Kalau ngiring gitu aku dina acara urang kayak gitu ya. Eta mah daya urang diselang deui urangnya ku ieu ku kali di luar panginten bahasa Sunda terus panten perilaku orang Sunda seueur lah gitu. Eta teu kesimpulan teh teu sadaya anu bahasa kasar teh kasar maknana gitu. Sampai tadi we poe jeung dinten pangitunya. Eta teh ai hatina mah secara harfiah mah sami. Poe Salasa dinten Salasa kan biasa tah. Tapi ai geus napal kana barang nu sajenna dinten ranginang. Teu ngeunah Dinten acuh teu ngeunah gitu eta. Nah, begitulah. Model samu poe nya. Nah, eta. Sangu dinten luar biasa gitu, luar biasa. Jantan aya oge gitulah. Itulah kaparawat di sadayana panginten. Simkureun ge da masih rada diajar gitu ya. Samenak Nah, semenak-menak. Ayeuna mah mengenai kumaha nyurup ke lagu tebih tanah ka langit. ya tukang kandang lah ngagoler. Siap? Oke. Mangga jeung kapidangkeun ieu lagu tebih tanah ka langit. Oh, iya.
Kena disawer gitu ya. Di Samsu. Prung kah? Lebih lemah ka langitna tanggang bulan jeung bentangna asa pamohalan pisan simkuring bisa ngahiji abdi mah jalmi tunggara tuna harta sepi hati ukur ngabogaan cinta nan boga cinta ari hayang siga batur ngan hajakal teka ukur gabungan jeung kabagyan kuring mah ukur harapan kabitaku anu lian bisa kedah ucap cinta sakapeung kuring ngalaman mengodai tapi ngan dina lamunan lebih lemah ka langitna tanggang bulan jeung bentangna asa pamohalan pisan simkuring bisa ngahiji abdi mah jalmi tunggara tuna harta sepi hati ukur ngabogaan cinta hanaking ngan boga cinta ari hayang siga batur ngan hajakal teka ukur kabungan jeung kabagyan kuring mah ukur harapan kabitaku anu lian bisa kedah ucap cinta sakapeung kuring ngalaman mengodai tapi ngan dina lamunan Anu request na Kang Opai. Naon cara request na? Request na sareng pamit tiasa mah tong teuing. Oh, aduh, ya kapan aing urang kapan sisa gawe teh nya. Insyaallah panginten hatur nuhun kana request insyaallah da ieu teh dina raraga urang teh ngawitan lah kitu nya. Insyaallah panginten kemah Payunanya. kapayuna tiasa santannya masih kena santan lah gitu eta. Panginten pamugi mudah-mudahan hatur nuhun oge ka rekan-rekan sadayana anu nuju maranco tiasa request pengen kawin naon gitu nya. Mung request na teh ayeuna dilagukeunana isukan. Pan sok latihan heula geuning gitu eta. Pilih upami duduk dadak atau pilih teu kaangok gitu eta request sama saya. Dianyukeun. Hah? Dianyukeun. Nah, insyaallah panginten mingguan panggil malah urang rada santenan gitu kawitan. Oke, teh hilap panginten ieu mangrupikeun iklan. Wah, aya iklan bener. Iklan.
iklan teh panginten insyaallah bilih hoyong terang konten-konten abdi kitu rekan-rekan di Topat. biasa dibuka di akun YouTube Karinding Lingkar. Jadinya aya jaipongan gitu. Aya ngeguar Waditra Sunda gitu. Aya ngaronda episode, aya kakawihan, Aya sebelah bentol. aya sebelang bentol. Wah, Siga ayeuna we. jika ieu we kita Tapi ya urang sugana sebelah bentol ge anu tiasa dicanakeun. gitu. Insyaallah gitu. Sa muatah-muatahna urang gitu. Insyaallah gitu mudah-mudahan aya manfaatna lah gitu. Ayo suasana kan abdinya mudah gitu ya. Mudah, terus di Sunda teh tadi tos ngaguar bahasa paribasa sasakala basa pan gitu aya tadi wawangsalan gitu. Di Sunda oge painten aya nu disebutkeun teh wawangsalan namanya. Wawangsalan. Nah, naon teh disebut pupuh. Pupuh teh yang salah sawiosna nya Pupuh teh upami teh olah pokal teh. nya olah pokal. Olah pokal dari dasar tina ngawi teh pupuh. Pupuhnya sepetoskeun kinanti sinom dang gula seur Ada eta budak detik bisa ngampung. Aya wae siji jeung rame pisan nu dagang. birangrong gitu. Saya balak itu. Sinom nu jadi piwulang. Eta jadi kana kinanti. Tah pangitan seur tah utamina dina naon disebut katanya lamun di Sunda mah pan laras gitu nya. Dina itu mah naon banyak disebut teh atulah. Di luar Sunda mah. Pan di luar Sunda mah itu remi pasolasi dua gitu nya gitu. Tapi kan di Sunda mah pada khususna oke daminati lada. Tah tapi laras nanti benten-benten nya gitu aya kelok sorong madenda tapi itu mataraman gitu seur apa gitu kita kubuk karena teh ya salajengna tadi disebutkeun wawangsalannya wawangsalan teh paminta lepas simpeun menuju sakola kitu nya si kumaha eta teh mencek urang mah tebak-tebakan kitungan dilagukeun kitu nya contohan sebentar mengenai terus kieu belut sisit sabadarat tapi rada si bengi naon eta orang teh teka-teki lah namanya tutut leuweung keong reuna sumangga geragek calik naon teh bengek oh tengeng Cariknya. teh teh wawangsalannya gitu Ngomong tutut modok keong sakota kayak terkabe. aya sama tuh naon sindiran nya tah panginten eta wawangsalan salah sawiosna gitu. Jadi di Sunda ge aya gaya tebak-tebakan Sunda nya eta wawangsalan. Kan ai seuseurna kana sato eta mana? Kuat kana sato seuseurna teh kumaha? Teu oge nya kana sagala we gitu. Kadiri urang we teman. Belut sisit sabadarat kapirarai sawengi tah kapungkur di sakola teh singingan we cenah kana rai cenah Rai gitu. Belut sisit pan belut mah teu sisitan gitu. Sabadarat ka di darat gitu. Jadi orai hati oh gitu. Eta wawangsalan teh tak gitunya. Nah, cenah. Apa nih leuas? Eta di dapur beneran. Nah, eta bentennya salah sawiosna oge. Gedong sigrong di tengah lautan cenah kitu nih kan. Nah, Gedong sigrong di tengah lautan. terus Moal kapalannya sabar naon. kapal Nah, nya. Gedong super gedongnya sehingga tengah laut mua kapalan eta ya kapal gitu. Terus nah
naon deui Kang nya tina Sunda teh seueur. Terus meme pupuna sisindranana atau kaulinan oge kan Kaulinan, kitu tah. nya di Sunda. Ayeuna mah geus teu model di rapat bagelama kok aya tangkal condong. Kulantungan. Kono panakoni cenah. Iya. Aku cang sahiji periode kan teh kebut tabu. Jadi baheula mah mun aya tangka anu doyong teh sok dasap ngagulantung make sarung. Nah eta. eta araranten gitu kitu kena. Anteng aya limaan ngajajan ka rugrug teh tangkalna. Terus pepet jengkol jajahean ieu. Eta. Kita syukur dikait-kaitkeun ieu bae kan pepet jengkol jajahean kedempet. Kadempet gitu. Kerempet teko. Nah, terus pangitan seueur lah nya. Naon sorodot gaplok kan. Kumaha sorodot gaplok teh? Kan Pakai kenteng kenteng, batu dari kampar Numpukeun kenteng gitu ka batu sikuk kenteng Oh, gatrik galah galah. Meleh dakot boy-boyan jeung itu boy-boyan eta. numpukeun kenteng di baledog. Boy-boyan bola teh nya. Boy-boyan euy. Boy. Tapi da resep baheula teh kitu teh nya eta. Ada iya nanti sepen jenengan main pedang teh pepedangan buat kopi itu Beak. anu almarhum itu Pun bapak nya iya banyak. bentar di mana kebun kopi itu teh pada kopi malah Lempeng. wah enak pejabat tuas Anggar enak. kopi lidik iya nanti tina tapas iya Oh. apa dia sebut kalapar wah jika zero teh Wah. Joro. wah pandil bengkar wah iya iya tapi mahal mau katanya sih bener iya cenah orang Dayak teh mau diarahkeun ku daun pakung jika nu gelo dan pikir-pikir banyak itu Tapi darah sok. tapi ada resep teh gitu mah pakung ku dieu teh oh kurang Dayak Ari tomakna make naon tomakna teh? Tekal kopi Tekal kopi tuh ya. itu Itu ini ini. tekal kopi Wah, di hamplas nanti ku daun hamplas aja. Lain ku hamplas aja dan daun hamplas. Gitu. iya iya kan Ya. teraku aci teraku naon teraku kirai Oh, iya aku kirai. penggetanna teh dengan bagus rapat tapi yang sering mas Ismet Ismet. Atun Oh iya. Si Imet. ke budak kerek teker sarewe di mana tetep assalamualaikum sahat sih banyak kiri assalamualaikum sih kan udah ada si Ismet Naon sih? aya naon met itu seseur ibu pi orang mantuan nyabutan suung gitu nah nomor teh gitu ngobon suung saya rasa percaya henteu nya ngan pada saran hari itu we didatangkan kan nur itu nur cenah mantuan nyabutan suung kumaha itu ngobon suung di dieu naon lain kita nyabutan suung gitu Naon kan? eta si Ismet pan yang kenang layangan Jauh-jauh tadi katanya. jadi top kali kitu mah bisi teu datang meureun maksudna mah tahu nya. kita teu asup akal bicara teh Modus banyak. Modus. pucuk ayeuna modus Modus cek ayeuna gitu. Ismet di mana ya Bogor. Di Bogor. Tah, terus kieu baik di kana kawinan budak. Gitu, sapapaskeun anu naon nu silih tema nya. Silih tema dirasa orang kawihkeun ayeuna geura.